Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjut karena kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Bagian anu katiluna masih dina bab muqaddimah sumadza qarotulu inutur saha musonib uki musonib anahu eta sanyanyana ieu ki musonib anu ngarang kana ieu kitab. Musonib teh mas'ulun eta dipenta ieu ki musonib pita seni fi hadal kitab dina ngarangna ieu ikhtisor bi qaulihi kalawan dawuhan ki musonib sa'alani. Sa'ala nyuhunkeun nika kuring saha ba'dul asdiqoi sawarehna pirang-pirang sobat. Jamu sodikin ari lapad asdiqoi teh eta jamana lapad sodikin. Wa qauluhu jeung ari dawuhan ki musannif hafizahumullahu taala lapad hafizahumullahu taala jumlatun du'aiyatun eta jumlah du'aiyah artina khobariyah labdun insayah maknan an amala la kana yen muga ngangkit kaula muhtasoron kana ye muhtasor huwa arya muhtasor tema eta perkara kitab qala anu saeutik naon labduhu lapadna ye kitab wa kasaro jeung anu loba naon ma'nahu manana ieu kitab bil fikih dina ilmu fikih wa ari ieu ilmu fikih teh wa ari ngaran fikih lugotan ceuk bahasa al-fahmu eta ngarti wastilahan jeung ari ngaran fikih ceuk istilah al ilmu eta nyaho bil ahkami syariati kana pirang-pirang hukumna syariat al amaliyati anu bangsa amaliyah muktasabu anu dikasab min adillati hatina pirang-pirang dalilna ieu hukum atafsiliyati anu bangsa tafsil ala madhabil imami bari netepan kana madhabna imam al-azimi anu agung al-mujtahidi anu mujtahid nasiru sunnati anu nulungan kana sunat wadini sareng agama Abi Abdillah nyatana Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Idris Abi Abdillah putrana Muhammad bin Idris Abi Abdillahi Muhammadin nyatana Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas Idris putrana Abbas bin Usman Abbas putrana Usman bin Syafi'i Usman putrana Syafi'i Asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i berarti Syafi'i teh eyangna nami asli nama Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i ulida anu dilahirkeun ieu Imam Syafi'i katelahna Imam Syafi'i bi Ghazati di tanah Ghazah sanata khamsina wa mi'atan dina tahun 150 Hijriah wa mata sareng pupus ieu Imam Syafi'i rahimah muga-muga mikaridohu hu kaya Imam Syafi'i saha Allahu Gusti Allah taala bari malur Allah alaihi kaya Imam Syafi'i waridwanuhu jeung karidwanana Gusti Allah yauma Jum'ati mautna teh dina hari Jumat sal khorajabi dina akhir bulan Rajab sanata arba'ina wa mi'ataini dina tahun 204 Hijriah wa sopa sareng parantos nyipatan saha musonipu ki musonib muhtasoruhu kana ringkesanana ieu ki musonib bi ausopin kalawan pirang-pirang sifat minha anu tetep tina sawarena ieu ausop anahusanya nyana ieu muhtasor bi ghayati ikhtisori dina pameakanana ieu ringkesan wa nihayatul ijaji tegesna dina pameakanana ringkesan wal ghayatu jeung ari lapad ghayatu wa nihayatu jeung lapad nihayatu mutaqaribani eta anu padeukeut duanana wa kadza jeung eta nya kitu deui al ikhtisoru ari lapad ikhtisoru wal ijaju jeung lapad ijaj wa minha jeung eta tetep tina sawarehna ieu ausop annahu eta sanyanyana ieu mukhtasar yaqrubu eta gampang alal muta'allimi ka jalma anu belajar lipuru il fikih kana pirang-pirang cabangna fikih naon darsuhu gampang macana ieu kitab wa yasulu sareng gampang alal mubtadi'i ka jalma anu ngamimitian kana ngaji naon hibduhu nalarna ieu mukhtasar ihtisori tegesna nalarna kana ieu ringkesan kitab ala dhahri qalbi netepan kana zahirna hate liman ka jalma yargubu anu resep ieu si jalma fi hifdi muhtasori dina nalarna ieu ringkesan fil fikih dina ilmu fikih wa sa'ala jeung geus ngentani ka kuring aidon kalawanya kitu desa ba'dul asdiqo isawarehna pirang-pirang sahabat
anak suro kana yen muga ngalobakeun kaula pihi dina ieu kitab aya mutasori tegasna dina ieu ringkesan mina taksimati tina pirang-pirang babagian lil ahkami pikeun pirang-pirang hukum fiqhiyati anu bangsa fikih wa min hasorin jeung kana melenggeran aidibti tegasna melenggeran al khisoli teu kana pirang-pirang perkara al wajibati anu wajib ye hisol wa mandubati jeung anu disunatkeun wa ghairihi jeung liana ye wajib jeung sunat pajabdu mangka nyubadanan kaulahu ka ye badul asdiko ila suulihi kana pamentana ye badul asdiko fi dzalika dina ye melenggeran toliban barianan ngarep-ngarep lisawabi kana ganjaran minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala jaza bari anu ngabales alatas ni fi hadal mutasori kana ngarangna ieu ringkesan rogiban bari nyungkeun ilallahi ka Gusti Allah subhanahu bari masuci Gusti Allah wa ta'ala sareng malur Gusti Allah bil i'anati dina pertolongan min fadlihi tina kautamaan Gusti Allah ala tamami hadal mutasori kana nyampurnakeunana ieu ringkesan wa fi taufiqi jeung dina nyunkeun pitulung li sawabi kana bener wa huwa jeung ari sawab teh didul khotii eta lalawanana salah anahu sanyanyana Gusti Allah ta'ala lama kana saban-saban perkara yasya'u eta anu ngersakeun kana ieu ma ayuridu tegasna anu ngersakeun Gusti Allah qadirun tegasna anu kawasa qadirun tur anu kawasa ay qadirun tegasna anu kawasa wa bi ibadihi jeung kana pirang-pirang hambana Allah latifun eta anu welas khabirun tur anu waspada bi ahwali ibadihi kana pirang-pirang tingkahna pirang-pirang hambana Allah wal awalu jeung ari lapad anu awal muktabasun eta bade muktabas eta dijieun bade muktabas min qaulihi ta'ala tina dawuhan Gusti Allah ta'ala latifun Allahu ari Gusti Allah latifun eta anu maha welas bi ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah wasani sareng ari anu kaduana min qauli ta'ala tetep ti dawuhan Gusti Allah ta'ala wa huwa jeung ari Gusti Allah al hakimu eta anu ngahukuman al khabiru tur anu waspada wa latifu jeung ari lapad latif wa khabiru jeung lapad khabiru ismani eta dua isim dua jenengan min asmaihi tina pirang-pirang jenengan Allah ta'ala bari malur Allah wa manal awalu jeung ari manana nu awal al alimu eta lapad al alimu bidaqo ikol umuri kalawan pirang-pirang perkara anu lalemes al alimu eta nyaho Gusti Allah bidaqo ikol umuri kana pirang-pirang perkara anu lalemes wa muskalatiha jeung kana samar-samarna ieu umur wayut laku jeung diucapkeun aidon kalawanya kitu deui bimana rafiqi ku manana rafiq anu welas bihim ka itu hamba Allah fa Allahu tuluy ari Gusti Allah ta'ala mahlur Gusti Allah bari mahlur Gusti Allah alimun eta anu uninga bi ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah wa bimawadi hawaijihim jeung kana pirang-pirang tempat anu ngabutuhkeun kana ieu jeung kana pirang-pirang tempat pangabutuhna ieu pirang-pirang hambana Allah ropikin tur anu banget welas bihim ka ieu hamba Allah wa manasani jeung ari manana anu kadua qaribun eta anu deukeut min manal awali tina makna anu awal wa yuqalu sareng diucapkeun naon khobartu khobartu nyaho kuring asya kana ieu perkara akhbaruhu tegas namanya ho kuring kana ieu se paana mangkari kaula bihi kana ieu perkara teh khabirun eta anu waspada ay alimun tegasna anu nyaho ceuk musonib qala mangka ngadawuh saha musonifu ku musonif rahimahumullahu ta'ala fi kitabu ahkami toharoti kana basa kitabu ahkami toharoti wallahu alam bisawab.